Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ayeuna urang sadayana masih tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh nyatana dina pagelaran dongeng Sunda Jalma Kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka 57 nanya pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui kalayan make bahasa isyarat kisarta ngabagi-bagi pancen yen dirina anu rek mateni Kang Husna. Sedangkeun si pelok diparentahkeun pikeun maragatkeun nyawana nyilam. Si pelok anu diisyaratanana langsung ungguk tandani ngarti. Paneuteub si pelok jeung Kisarta pahara pisan seukeutna neuteub dua kolotna Jang Aris anu mangsa harita masih keneh dina kaayaan ngagebra-tibra. Celeng-celeng si pelok jeung Kisarta meh bareng laluncat kana jandela. Sarta langsung bae nigaskeun bedogna sewang-sewangan. Lempeng pisan eta bedog teh ngarah kana palebah beuheung jalma anu geus diincerna. Teuing ti mana datangna dina mangsa awak si pelok jeung Kisarta keur dina kaayaan satengah ngalayan enggoning rek nigaskeun bedogna. Kalayan dina gerakan anu meh-mehan teu katuturkeun ku panempo mata biasa. Ujug-ujug harita anu ngolebat hiji cirim anu ngecejekeun sukuna sarta nanggal lepisan kana dada dua jalma anu rek maragatkeun nyawa nyilam jeung Kang Husna. Kalayang kebut-kebut meh bareng si pelok jeung Kisarta pating garowak sarta awakna pating kalayang kaluar tina jandela anu antukna mah pating kedebut ninggang lemah. Riz, aya naon Riz? Aya naon? Riz, aya naon Riz? Nyilam jeung Kang Husna meh bareng pating korejat kalayan paroman siga nu pohara ruaseunana. Duanana neuteub jajaka anu harita keur ngajegat teu jauh ti tempat sarena. Tetelah anu cikeneh nyalametkeun jiwa nyilam jeung Kang Husna teh tayalian anakna sorangan nyatana Jang Aris. Meh barang pisan jeung pating korejatna sarta pating raringeunna nyilam jeung Kang Husna. Di patengahan oge kadenge sora nu pating gurubug sarta pating keleuweung. Ari Jang Aris teu kungsi nembalan kana pananya nu jadi kolotna, malah langsung bae ngagajleng ngaliwatan jandela. Goblok. Nasa ilai geuleuh goblok. Si pelok anu geus langsung hudang deui tutunjuk sarta sosorongot ka Jang Aris. Saha Aris sia sabenerna deuleuh goblok. Kisarta siga nu pohara keheuleunnana mangsa Jang Aris teu gancang nembalan teh. Kuduna kaula anu kudu nanya saha anu geus nitah jeung marentah anjeun pikeun mateni kolot kuring. Jang Aris malah malik tumanya kituna teh kalayan pohara pisan tenangna. Oh, jadi sia teh anakna si Husna jeung si Nyilam anu ngaran Aris-Aris teh ya. Kisarta tutunjuk deui teu nembalan. Jang Aris malah neuteub seukeut ka dua jalma anu harita keur pating jarga di hareupeunana. Dina kaayaan geus ngeukeweuk bedogna sewang-sewangan. Urang asaan heula ki, urang asaan ki. Si pelok ngarewer ka Kisarta. Da aing oge hayang ngajajal pangartina deuleuh pelok. Siga kumaha kabecusna ieu peju teh cenah. Kisarta langsung satuju. Set. Geus kitu mah meh bareng si pelok jeung Kisarta masang kuda-kuda anu pohara wewegna. Kalayan paneuteub seukeut mencrong ka jajaka anu masih ngajantang di hareupeunana. Kang, keur kitu pating kurunyung Jang Atman, Jang Didin jeung nu sejena.
kalayan teu siga-siga nu keur nyang hareupan pi bahayaeun. Jang Aris sabatae ngareret kanu alanyar datang. Cicing budak mah bisi cilaka, cicing. Jang Didin gancang newak awak Jang Atman, mangsa katemong rek nereleng nyamperkeun ka Jang Aris. Kang Didin anu cicing mah Kang. Keun ujang parituna Kang. Jang Atman nyorongot. Celeng. Geus kitu mah meh bareng 5 santri kaasup Jang Atman pating garajeleng. Sartangan ukur dina sabaraha gerakan oge geus pating carga deui digigireun Jang Aris. Nempok kitu Jang Didin nepi ka bengong sabab jauh pisan tina sangkaan. Tetela geuning Jang Atman jeung anu sejena anu masih keneh pantes disebut barudak keneh teh geus nyarangking pangabisa nepo haraluhungna. Lain Jang Didin wungkul anu kitu teh dalah si Pelok jeung Ki Sarta oge nepi ka pating rarenjang. Loba balaadna geuning sia teh beunceuk dihuap-huapkeun jeung bajuna sia ku aing mah pajusak teh kitu patut mah deuleu. Coa celengkeungna Ki Sarta siga nu hayang nutupan karuasna. Mundur Kang, mundur. Urang tekean ku Atman nu ki patut malah Kang. Jang Atman ngareret ka Jang Aris. Kop atuh. Tapi bawa ka tempat rada laganya. Di dieu mah matak raruksa kandang domba. Cek Jang Aris rutret ka 5 santrina. Anu direretna timbang arungkeuk. Wahai Mamang jeung Aki anu geus loba wisan. Ari nya aya kawani mah urang di ditu tuh. Di nu rada lega silih jenggot ayu wanita. Selengkeungna Jang Yayat kitu nate bari rutret ka si Pelok jeung ka Ki Sarta. Barakatak 5 santri saleuseurian tayona masa kagugu ku caritaan nu jadi baladna. Jang Atman mah nepi ka ngeh kai. Jang Didin jeung Nyilam katut Kang Husna anu harita keur ngajarantang meh rerendengan oge nepi ka kabawakeun saleuseurian. Kurang ajar sia. Nam sia goblok. Dilayanan ku aing mah deuleu, ari hayang diteureyan ku dewek mah deuleu. Pikeun si Pelok jeung Ki Sarta mah boro-boro hayang seuri, malah nepi ka kekerawat siga nu pohara pisan ambekeunana. Curela jeung. Geus kitu mah, kalayan dina gerakan anu pohara pisan gesitna, meh bareng 5 urang santri pating curelat muruka tempat anu rada negla. Nyatana tanahna mangkarna anu kiwari geus diduwitan ku Jang Aris pikeun pi pasantren. Lamun eta pejuh ku aing geus dileg-legan kabeh. Maka nu saterusna mah giliran sia jeung indung bapa sia anu ku dewek rek direca deuleu goblok. Cek Ki Sarta bari ngareret heula ka Jang Aris. Tibang nyerengeh Jang Aris nama. Curila jeleng. Kalayan dina gerakan siga anu harampang pisan. Geus kitu mah si Pelok jeung Ki Sarta nyusul Jang Atman jeung nu sejena. Jeleng. Ngan ukur dina sabaraha gerakan si Pelok jeung Ki Sarta geus pating jaraga deui di hareupeun Jang Atman jeung 4 baladna. Ari Jang Aris kalayan antare pisan ngojeng ka ngadeuketan Jang Didin jeung Nyilam katut Kang Husna. Geuning sakti si Atman jeung balad-baladna teh Riz. Teu nyangka kuring masa congobuk oge Riz. Cek Jang Didin semuriweuh mangsa Jang Aris geus aya di hareupeunana. Jang Didin ngomong kitu nate ari Jang Aris mah timbang nyerengeh bae. Saha eta 2 jalma teh Riz? Jeung rek naon deui cenah pang ngadatang ka dieu? Cek Nyilam ti kerung-kerung wae neuteub anakna. Kapan geus puguh rek nyilakakeun urang. Tapi kaburu kapanggih manten ku si Aris deuleu nyai. Tempas Kang Husna. Muhun, tapi saha? Kapanan? Hiat. Nyilam teu cacap nyaritana ka Kang Husna. Sabab anu diajak ngomongna kaburu ngaliuk manten kana sora anu pating jorowo. Minangka ciciren yen galungan geus dimimitian. Tanpa umajak heula langsung bae Kang Husna ngagedig murut tempat anu sakirana plung-plung keur tetempoan.
sabab ari di tempat cicingna harita mah pandeponna teh rada kahalangan ku sababaraha tatangkalan. Jang Aris jeung sejena gancang ngaluturkeun. Iya. Di palataran anu keur dijadikeun tempat makalangan. Jang Atman jeung Jang Yayat meh bareng narajang ka si Pelok. Pereupna nepi ka pating surwuk rek ngalas sirah jeung kakemplongan lawan. Tapi dua santri gancang ngarengkong sabab kalayan dina gerakan anu pohara pisan cepetna. Si Pelok mapag sakur panarajang ku jalan ngabubat babitkeun bedogna. Satsiut hudut hiat ganjelang seak surwuk. Ti sejen tempat Jang Pian jeung dua baladna teu eureun-eureun ngarangseg sarta nyacer kisarta. Kuruntuyan panarajang anu matak ngabahayakeun jiwa lawan. Tapi nya kitu teh Jang Pian jeung anu sejena oge kapaksa loba ngarangkog sabab sakur panarajangna teu waleh dipapag ku sabetan bedog kisarta. Kalayan dina gerakan anu pohara pisan cepetna. Hiat. Bareng jeung jorowokna Jang Atman ngagajleng pohara pisan luhurna. Kalian sakilat tampal sukuna nyuruwuk rek neungar gado. Siat. Gancang si Pelok mapaskeun bedogna rek nyacag bincurang lawan. Tapi tetela panarajang Jang Atman teh ngan saukur tipuan pikeun mere lolongkrang ka Jang Yayat pikeun nyerang. Buktina harita teh ari Jang Atman mah malah ngajaul deui ka tukang. Dina mangsa nu sarua Jang Yayat oge siga nu surti. Mangsa si Pelok rada tanggah enggoning nyabetkeun bedogna pikeun nadah panarajang Jang Atman. Sakilat suku Jang Yayat nyamber bincurang nu jadi lawanna. Deus siwet deuk. Kedebut kurentel. Balukar tina tengkrasan Jang Yayat. Si Pelok nepi ka ngagedebut sarta nu saterusna mah gugorentelan. Tapi pohara pisan ngagebegna Jang Atman jeung Jang Yayat. Mangsa nempo si Pelok anu langsung ngorejat deui teh. Kalayan seutik oge siga nu teu ngarasakeun kanyeri. Getek sia goblok. Alah. Ngadon ngelek ketek kada we teh sia mah deuleuh. Cek si Pelok tutuju ku bedogna. Belewar. Belesa. Awas. Jang Atman nepi ka pohara ngarenjagna. Mangsa nempo si Pelok maledogeun bedogna. Lempeng pisan ngarah ka Jang Yayat anu keur ngajegah. Gilak serwuk cerem. Untung Jang Yayat kaburu ngagilak. Bedog si Pelok nyuruwuk sarta nancep kena tangkal cau. Gebrug. Tangkal cau nepi ka runtuh sapada harita. Ayeuna asaan ieu ilmu dewek teu bebenyit. Set. Dina tungtung kecapna langsung bae si Pelok ngangkatkeun leungeun ka tuhuna. Kalayan leungeun kenca anu malang dina hareupeun dadana. Gebur. Dua leungeun si Pelok dumadakan ngagebur hurung di bulan ku cahaya beureum. Kakarak nyang hareupan musuh anu samodel kitu sigana mah. Pikeun sakadapan mah Jang Atman jeung Jang Yayat malah pating polohok. Pasang bebenteng. Jorowokna hiji sora. Jang Atman jeung Jang Yayat meh bareng pating lalieu. Tetela anu cikeneh ngajorowok teh tayalian Jang Aris. Duanana gancang arungkeuk sarta meh bareng mareta. Gebur. Awak Jang Atman jeung Jang Yayat dumadakan ngagebur di bulan ku cahaya bodas. Nempok kitu Jang Didin jeung Nyilam katut Kang Husna mah nepi ka pating polohok. Beuki helok meureunan. Sabab sok sanajan kasebutna barudak keneh. Tapi tetela Jang Atman jeung Jang Yayat teh geus nyangking elmu nu sarupa kitu hebatna. Hiat gajleng sawuk heu. Si Pelok ngagajleng sarta neunggeulkeun pereupna anu ngakebur hurung rek ngala sirah Jang Yayat. Lep hut plos. Panarajang si Pelok kapaksa ngan ukur ngahakan tempat kosong. Mangsa Jang Yayat ngelokeun sirahna. Hiat. Nempo baladna ditarajang. Jang Atman oge langsung ngagajleng pikeun mantuan. Sawuk siat plos.
tilu jirim suat siat jejorelatan enggoning sedih tarajang kalayan dina kecepatan gerak anu puara pisan garesitna nepi kangan ukur katembong pating kolebatna cahaya beureum jeung cahaya bodas saking ku cepet-cepetna gerakan tilu lawan anu keur adu oko begalan pati sedangkeun di sejen pihak Jangpian jeung dua baladna oge sarua keur suat siat babalicetan enggoning nyingkahan sekaligus ngasupkeun panarajang mangsanyang hareupan Kisarta anu sarua geus teu ngagunakeun deui badaukna bantuan aturis watiris ceuk Kang Husna bari neuteup pinuh ku Kamelang heueuh Ris lain ngajedog wae dalam mun eka bisa mah urang oge hayang mantuan Ris Jang Didin siga nu keheul ka Jang Aris teh ku peda cicing wae tenang heula keun we etang-etang dialajar supados aya pangalaman temal Jang Aris kalayan pohara pisan tenang curela celeng keur kitu harita aya 5 cirim anu pating jorelat muru ka palataran anu harita keur jadikeun pakalangan tetela 5 jirim anu alanyar datang teh tayalian Jang Yuda jeung 4 baladna anu ngalanjerek di imahna Lurah Asep siat teu beda jeung bala-bala ceeha anu keur digemrong laleur si Pelok jeung Kisarta katembong mimiti kawalahan sabab masing-masing kudu nyang hareupan 5 santri anu ajen wawasena lain lumayan dina mangsa keur campuh anu galungan kaeta patempatan pating kurunyung puluhan warga kalayan loba anu marawa obor kaasup Lurah Asep jeung pimetohaeun Jang Didin dumakadakan caang kayan di eta patempatan oge aya naon ieu teh Jang Husna tanya Lurah Asep mangsa geus aya di hareupeun Kang Husna sanggeus pulahak polohok heula nempokeun anu keur galungan oh aya 2 jalmi anu bade mateni ceulam sareng Kang Husna ieu teh Pak Lurah ngan untung kabujeng ka pendaku si Aris malah Jang Didin anu gancang nyelengkeung mang nembalankeun teh nya saha jelmana duka da jalmi anyar pinanggi Pak Lurah ayeuna mah Kang Husna anu nembalan teh Lurah Asep timbang kurang kerung sarta paneutupna gancang museur deui ka pakalangan oh eta teh Jang Yuda jeung balad-baladna geuning sarakrinya euy oh cenah ngan teu sidik da meuni pating kolebat kitu geuning taruna teh teu nyangka dewek mah euy lah da saguru saelmu jeung Jang Aris atuh matak teu aneh harebat oge heueuh ketangnya tapi nah geuning ari Jang Aris nama teu mantuan kitu di antara pating celengkeung pating keleuweuna sabaraha urang warga Pilemburan ngadenge caritaan anu nyabit-nyabit ngaran Jang Aris Lurah Asep mah siga nu karek inget gancang ngareret ka piminantueunana malah cicing wae atuh Ris lain bantuan Ris ku abdi oge geus dipiwara ngabantosan eta teh Pak Lurah saurna teh malah antep heula we etang-etang dialajar barudak nu 10 santri teh Parman Kang Husna siga anu rada keheul bubudakeun teh moal nanaon gitu tenang Pak tinggal heula we lain tenang-tenang lamun ya teu cacap Lurah Asep nyaritana sabab di pakalangan kadenge aya nu ngagoak sanggeus direret tetela anu cikeneh ngagoak teh tayalian salah saurang santri anu keur nyang hareupan Kisarta Ahmad jorowokna Lurah Asep kalian siga nu pohara pisan ruaseunana mangsa nempo saurang santri anu depi ka ngaceleng aya kana 5 dupana sarta antukna ngagedebut ninggang lemah celeng 4 santri anu harita masih keneh ngarempug Kisarta siga aya nu ngomando meh bareng pating garajeleng sarta gancang ngadeukeutan ka Jang Ahmad anu keur ngagoler mad cek Jang Yuda bari neuteub pinuh ku Kamelang katembong Jang Ahmad semu pupuringisan bari nyekelan dadana
Jang Yuda jeung nu sejena gancang darongkok rek nyangkeh Jang Ahmad. Tapi nu rek disangkena gancang ngorejat ku sorangan ciciren teu ngalaman tatu anu parna. Teu kunaon ilaing man? Tanya santri nu saurang. Kituna teh bari nelek-nelek ka aya nu jadi sobatna. Lah jamak beureuh seutik mah euy. Temal Jang Ahmad kituna teh bari ngeprukeun pakaian dina palebah dadana. Siga nu regreg sararea oge mangsana Jang Ahmad anu langsung kuateun hudang deui mah. Kuris sakit tu geuning kamangpuan maraneh teh. Acan aya setengah-setengahna acan aing mah ngaluarkeun ilmu jeung kakuatanana teh. Tapi geuning geus anu ngajungkel sagarupa. Paraman Kisarta siga nu sugema pisan, alatan aya panarajangan nu keuna kana sasaran. Jang Ahmad, Jang Yuda jeung anu sejena timbang silih reret sarta meh bareng limanana arunggeuk. Kalayan tatan-tatan deui rek patinggara jereng pikeun ngayakeun panarajang susulan deui. Tapi santri nu limaan gancang ngarengkog mangsa nempo Kisarta anu malah meta sorangan buri nyai celeg. Sanggeusna sabaraha kedapan meta disusul ku ngaburi nyaina cahaya beureum. Kisarta dumadakan robah wujud jadi cirim anu pora pisan jangkung badagna. Nepi ka tangkal cau Ambon anu sakitu jarangkungna oge ngan saukur samet cangkeng jangkungna. Astagfirullah, waduh, Allahu Akbar, mundur. Para santri jeung puluhan warga anu rampokan eta kajadian kabeh oge aya anu teu ngarasa ruas. Sarta meh bareng sararea undur-unduran. Iwal Jang Aris anu katembongna tenang teh tekungsi incah di tempat nangtungna. 5 santri jeung puluhan warga wara pisan pating parolohokna mangsa nempo jirim Kisarta anu kiwari geus robah wujud jadi jirim anu pohara julug-jug tur sakitu badagna teh. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajeng deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.